Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah tepang deui sareng Pedang Bumi Channel dina pangajaran Basa Sunda. Dina kasempatan ieu baris medarkeun ngeunaan materi pangajaran kelas 7 nyaeta dongeng sasakala. Dongeng sasakala nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal-usul kajadian hiji perkara, tempat, sasatoan, tutuwuhan, jeung sajabana. Sakumaha karya sastra sejenna anu mangrupa carita, dongeng sasakala oge mibanda unsur intrinsik, nyaeta tema, palaku, latar, setting, galur, jeung amanat. Tema nyaeta inti pikiran anu ngajiwaan carita atawa jadi dadasar carita, sifatna bisa nembrak, bisa oge nyamuni. Palaku nyaeta tokoh atawa ngaran-ngaran, boh jalma, boh sasatoan anu ngalakonan dina carita. Dumasar kalungguhanana, palaku dina carita teh aya dua bagian, nyaeta nu kahiji palaku utama, nyaeta palaku anu nyekel pan pokok ti awal tug nepi ka tungtung carita. Anu kadua nyaeta palaku tambahan, nyaeta palaku anu marengan atawa mantuan palaku utama. Dumasar kana peran atau sifatna, palaku dibagi jadi dua bagian, nyaeta palaku protagonis, nyaeta palaku anu mibanda pasipatan nu hade, jeung nu kadua palaku antagonis, nyaeta palaku anu mibanda pasipatan goreng, tur bisa jadi lawan pikeun palaku protagonis. Latar setting nyaeta gambaran kasang tukang waktu, tempat, kaayaan, pajamanan, lingkungan jeung saterusna anu ngalentarankeun lumangsungna kajadian carita. Galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita, umumna diwangun ku bubuka, muncul pasoalan, pasoalan muser, ngarengsekeun pasoalan jeung mungkas carita. Galur merele nyaeta galur carita anu ngaguluyur ti bagian ka bagian ti mimiti bubuka nepi ka pamungkas carita. Galur mobok tengah nyaeta galur carita anu langsung ka tengah-tengah carita sarta umumna tara make bubuka, jeung galur mundur nyaeta galur carita anu dimimitian ku nyaritakeun bagian akhir carita sarta kajadian-kajadian satuluyna mah mangrupa kajadian anu nerangkeun kana pungkasan carita anu geus diheulakeun dicaritakeun. Amanat amanat nyaeta pesen atawa talatah ti pangarang nu ditepikeun ngaliwatan karyana pikeun nu maca atawa nu ngaregepkeunana. Dongeng sasatoan nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan anu bisa ngomong atau paripolahna dicaritakeun kawas manusa. Contona dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Dongeng babad atawa sage nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kejadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah. Contona dongeng babad Prabu Siliwangi. Dongeng jalma biasa atawa parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Contona si kabayan ngalanangka. Dongeng mite
nyaeta dongeng anu eusina patali jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lembut atawa hal-hal anu gaib. Contohna dongeng Maung Kajajaden. Dongeng Pamuk. Dongeng Pamuk nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasakten hiji jalma tur biasana aya patali jeung tokoh atawa kajadian sajarah. Contohna dongeng Aki Sayang Hau, dongeng Rangin, dongeng Prabu Siliwangi. Dongeng mibanda ciri anu mandiri beda jeung carita sejana, nyaeta mangrupa carita anu parondok, tara kapanggih pangarangna atawa anonim, ngandung unsur pamohalan, ngandung ajen atikan atawa papatah, basajan, sumebarna sacara lisan, kaasup karya sampakan atawa buhun. Mung sakitu materi anu baris didugikeun ngeunaan dongeng sasakala, mugia aya mangpaatna, hapunten bilih aya kalepatan. Ulah hilap dukung channel YouTube-na nyaeta Padang Bumi Channel ku cara di subscribe, like, share, jeung komen. Tur nuhun, wilujeng sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.